Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung ti payun mangga orang sami-sami muja sudi nyalakeun puji ka Gusti Anu Maha Suci. Shalawat miwah salam urang sanggakeun ka Nabi pinuji Rasul junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugi sadaya ajarana sing natrat janten syafaat kanggo umatna di akhir zaman lan encangan anu hadir biroh biantara ayeuna teh jejerna perkara pergaulan bebas. Pergaulan bebas mangrupakeun kalakuan anu ngalanggar aturan, norma, hukum, jeung agama oge, di mana palakuna teh umurna marakeneh atanapi dina mangsa transisi ti budak leutik nepi ka dewasa. Contona nyaeta rumaja mabok, ngarokok, nyalahgunakeun narkoba atanapi hamil di luar nikah. Pergaulan bebas teh tiasa kejadian ku sababaraha faktor nu diantarana mangrupa kahiji kurangna pengawasan sareng perhatian ti kolotna dan budakna teh milarian jelema sejen anu teu puguh alus goreina sangkan tiasa ngasihan perhatian anu dipasihan eta. Kadua, tiasa oge disebabkeun kirangna penerapan keagamaan di bumi atanapi di sakola. Kalakuan pergaulan bebas ieu teh ngarugikeun jelema anu janten korbanna. Tah kumaha urang biasa ngajauhkeun diri sorangan sareng batur oge salah sahijina urang teh kedah paduli ka batur. Kami aya rerencangan anu katingali sapola teu paduli kana tugas atanapi sakola urang rangkul ajak kanggo ngajauhan tina kalakuan anu leuwih anu bisa ngajerumuskeun kana pergaulan bebas. Rerencangan anu sami rawuh kentekna pergaulan bebas teh kalakuan anu ngarugikeun sareng kedah diungkulan ku sararea. Kami aya babaturan nu terjerumus kana kalakuan teu sae kedah paduli. Kami arurang sadar nuju ngalakukan pidamelan anu teu sae sadar diri ngaji salat ibadah sing rajin sakitu wae manawi diantara abdi ngeunangan pergaulan bebas. Hapunten bilih kirang tata da abdi mung jelema biasa anu teu lepas tina kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.